Terus gawe kieu ngeunahna naon nya. Bararosan kieu urang ninggal lagu lah. Tang taling cing tang. Pati bulukan. Tau kurame. Peso asaheun. Cung celing cing tang. Agan euy. Naonan sih teh ngacapruk nyanyi teh. Naon atuh kan lah. Bisa dinyanyikeun. Pada cicing baraoring ieu. Geus beres emang pagawean. Geus. Traktor geus beres. Geus. Aduh, hebat teh. Aduh, Ini gara rambut ya. naon gabut. Ini gabut teh. Dahar jeung teri ge ngomongna sok-sokan. Gabut. Tuh, Nah. gabut malauk sih teh. Gabus. Hah? Gabus. Oh, gabut. Ini sa baroring teh. Aduh, boring. Teteh bahasa Aringgis. Boring teh. Ngene kok nu nyaho wae artina boring. Apal teh boring naon artina? Naon? Apal teh? Apa? Naon? Bawa garing? Cuma suka capruk. Sarua kene boring teh, bosen. Oh, eta teh. Kayak ngomong hayang we diajar matematika kan. Masih? Matematika. Oh, eta matematika. Naon sih teh? Oh, yang diajar matematika. Matematika. Eta matematika. Ya. Mate, Mate, ma, tika. matematika. Ma, Te, ma, ma, te, te, ma, te, te, telo. ma, te. Naon? Antom we kikituan. Sok tuliskeun atuh di dinya kumaha. Ma, Ma, te, te, ma, ma, te, ma, balik. Ma, te, mate, mate, ma, te, te, mate. mate. Sih jadi ulang usaha itu. Mate, matika. Maromatika. Orang yang diajarkeun matematika tuh. Belajar matematika. Untuk bisa ngitung teh. Itu kudu bisa hirup mah pasti bakal moal pasti anu ngaranna hitung-hitungan. Yang ngitung teh. Kalau di dagang. Dagang. Kan ngitung. Sekolah kon kitu deui kudu pinter ngitung. Mentakna kudu bener-bener diajar teh. Arek diajar ngitung kumaha sih maksudna? Ngitung nu tambahan gitu kan ngitung. Orang tidak bisa ngitung. Jelas kumanya caranya. Apa? Supaya henteu boring pisan. Diajarna kudu sabari nyanyi. Eta teh. Sok atuh sok. Arek. Iya. Kurang anu mere soal, maneh anu ngajawab ya. Siap. Oke, nyanyi ya. 1 ditambah 1 ngek sama dengan ngek. Sing bener atuh. Naon atuh? Eta naonna yang ngek-ngekan. Teu meunang. Itu menang atuh. Emang mana bengek? Bengek. Sing bener atuh ngajawabna. Kumaha tuh, Mak? Ya, Mak. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bentar sih. 2 ditambah 2 sama dengan 2. Opat sih teh. Oh, apa? Ya 2 jadi 2. Jadi 2 jadi 4 tuh jadi sama dengan 4. Sok Sama dengan opat. Nah, siap. 1 ditambah 1 sama dengan opat. Sing bener atuh. Sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Wes pintar 8 ditambah 8 Diudagu anjing edan. Genep belas itu jadi diudag-udag anjing edan kumaha. Oh, salah. Ya salah atuh. Ya.
8 ditambah 8 sama dengan 16. Pak. Terus lanjutnya. Hah, 16 ditambah 16 sama dengan 7. Emang apa yang diajar? Hitung atuh. 16 ditambah 16 sok pakai sukunya. Lu make suku. Nya heueuh. Suku keongeun Kekeungeun. Ya 16 tambah 16 teh sarua jeung 32. Oh, 32. Ah, Sama dengan 32. Ngerti? ngerti. Tapi anu mah urang mere soal keagan hese. Hese kumaha? 16 ditambah 16 ditambah 128 kali 1 miliar kali 120 Sama dengan loba teuing. Eta loba teuing. atuh sok cenah bisa ngitung. Sok atuh ngitung sok. Biang geus loba teuing. Nah, bener Pokoknya bener. balikeun manehnya kurang sok. Nah, Baik lamun jago bener mah. 50 dikali genap juta dikali 2 miliar dibagi 800 dikali 5 sabaraha? 1.501.000.050 genep belas. Teu percaya. Nah, atau itu percaya mah itu ku sorangan. Ngacapruk. Wah, Ngajarkeun maneh teh maneh hese-hese teuing kri. ah mah kieu tuh. Ya geus diajar sorangan kita. Nah, siakan nih gitu teuing ka aing teh. LOL. Ieu barudak. Urang perjuangan kokoteran kieu teh jang ngahibur marane. Mentak dukung urang ku cara di subrek, di like, di komen jeung di share. Tah, lamun tadi adegan nu di dinya tong diturutan. Eta mas kan skenario jang lulucuan hungkul. Nya sakali deui urang ingetkeun di subrek, lamun teu di subrek urang rek berubah. Superman dan anjing beneran. Anjing beneran. Ah. Anjing. Guys,